Iskepro. Kayu agung babarwite ya samia rempel godong ya samia pang-pang sekar mekaring galih pandele si pandan arum si pandan arum kacarita di hiji tempat nyaeta SD Cipeuneuy aya jelema beureum beungeutna sare dina meja teu hudang-hudang lantaran can digeuingkeun ku nu ngasuhna. Aya nu ngasuhna teh nyaeta Kasep ti Oorok ngaranna teh Dalang Ajang Sukmana. Keprok lah. Pot jaring pot. Jaring. Nyaring. 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 Terus berang. Salat subuh kaberangan. Aduh. Pot. Aya Subintari pot. Ratu Jaipong pot. Alakaneje. Subintari rek nyawer pot. Nyaring atuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asda Cipeuneuy barudakna ulah garlut. Barudakna kudu darek salat, barudakna kudu hormat ka ibu bapak. Lamun barudakna bararaong wae awas engke bakal datang gempa, bakal datang bencana. Al-Baqarah. Panjang teuing. Wah, mung nu panjang teh. Bismillahirrahmanirrahim. Hah. Garing. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Muqaddimah. Lain muqaddimah nu bieu mah. Nate apal? Lain muqaddimah nu bieu mah. Aduh. Dunga hudang sare. Dakwah sieun salah. Da kudu ahli naon ge. Geus sare dina meja bieu teh teras digugahkeun ku ieu ku nu Kasep teh saacan lahir. Ya ampun. Nya Subintari. S-nya selalu di hatiku. U-nya urusan jaipongan dan pelajaran di sekolah selalu diutamakan. Keprok. B-nya banyak rezekinya. I-nya insya Allah nanti sesudah dewasa jadi istri soleha. N-nya
Niatnya sekolah ingin sukses, yaitu berbakti kepada orang tua dan negara. Keprok. T-nya tara ninggalkeun salat eta mah. A-nya anak yang cantik dan soleha. Keprok. R-nya rupina eta murang kalih teh wah murang kalih maung alias manusia unggulan. I-nya insya Allah bakal nyawer gara sok eta mah. Alah ade-ade si Ahmad aya Ucup aya naon atuh Allahu Akbar nuhun. Alhamdulillah ya kang saya ya kang cacang ya nuhun alhamdulillah Allahu Akbar nuhun jazakilah nuhun adi nuhun atuh adi aduh nuhun aduh. Alhamdulillah jazakilah nuhun. Adi uing wadah di kalanceuk nu menyawer kalaresan sakolahna di dieu murang kalihna teh Neng Subintari nya nuh nyai eta teh namina teh Ibu Hajah Subiati Dunungan ongkoh nuhun gelis nya singka gentosan jazakilah khairon tah ade-ade lamun ti awewe mah jazakilah ti pamaget mah jazakaloh ti bencong emang Allah nyiptakeun bencong gitu geuning lamun ka WC eueuh geuning WC untuk pria ini kamar untuk wanita geuning eueuh kamar keur bencong. Oh lamun ka bencong lamun ti lalaki jajakaloh lamun ti istri jajakilah tadi ti Bu Haji lamun ti bencong jajankeun we kumaneh. Mana we milik alhamdulillah tinggal Bu Ani abdi mah wayah kieu geus menang 200.000 nya ti sajami teh acan ke ti Ibu Hajah Ani nya aduh apa nya Bu Ani masuk di pongpetan. Alhamdulillah salam baktos ka sadayana Bapak Guru nya pangarsa Bapak Haji Komar sarjana pendidikan Ibu Ane Suandani, Ibu Lia Ernawati, nya teras Bapak Tegi Ginanjar, Syafaat, Bapak Hendi Mulyana, Ibu Hajah Yati Rohayati, iya, Bapak Haji Muhammad Iqbal Pahlepi, Bapak Haji Dudi Setiadi, nya, sama Pak Ustad. Ya, entong nyawer entong wios, nya kene nya, entong disawer wios. Abdi mah disawer teh sok dedeyeun. Atos we nya udunan. Ibu Hajah Neng Intan Deryani Parliatin, sarjana pendidikan. Neng Repna, ieu mah sanes pameget. Nya. Ibu Hajah Repna Wahyuni Kurniawan nya Neng Hajah Ane Juliane sarjana pendidikan Neng Hajah Depi Mutia SPD Bapak Haji Ustadz Saifullah Saputra SPDI nya sarjana pendidikan Islam Bapak Haji Irwan Kustianto aya Sumping Bapak Haji Peri Sutikno Mang Peri aya Mang Peri. Duh salam baktos ke Mang Peri. Nuhun. Ibu Ani. Ibu Hajah Ani Syafi'i tidis di Kabupaten Bandung Sumping.
Alhamdulillah pengawas bapak dalang teh. Lamun ngajar teu bener teh dipecat ku bapak ku Ibu Ani. Nya alhamdulillah abdi mah bager ada aya pengawas mah. Mun teu aya abdi mah loba udud. Alah, Ibu Ani ge singkatan sami. Ana teh anu binangkit. Enak niatna ngurus guru ngaji teh lillahi taala. Ina insyaallah gara teh bakal bager nyawer ka abdi panggedena. Tos aduh ampun lah. Ya. Ka kuping suara adan. Keprokan bari keprok itu keren. Ka kuping suara adan di masjid di katebihan sing horeng teh ngawartosan ngajak salat babarengan saha anu palai bagja kenging panggilan berharga Gusti Allah pangagungna wajib diheulakeunana hukum salat berjamaah eta sunnah muakkadah prok malihan cek sakawal mah eta teh fardu kifayah ulah sok salat di imah salami aya masjid mah pribumi atawa sema kajaba lamun udur mah ulah sok salat di imah kajami aya masjid mah pribumi atawa sema kajaba aya persib mah osan abah naon hayang jajan abah hayang jajan pajarkeun teu dibere jajan ke ku abah hayang jajan abah nah da dibere jajan mah poe bieu wae geus beak 50 juta jajan pepetasan nya 5.000 pepetasan mah ngan diseungeutna di pom bensin atuh ngabeledug kahuruan abah naon abah subintari aya abah aya subintari alhamdulillah si Ratu Jaipo keur geulis teh nya jeung mamahna sumping abah naon abah wae abah hayang panggil jeung hasna abah nah saha hasna teh kelas 1B abah oke aya ka di hasna mah pinter abah hasna mah anu pinter teh saha wae paiha abah saha deui mutia abah hiji deui saha deui depan abah aya deui nu pinter aya abah kelas 3A saha Rakila abah oh Rakila aya deui aya abah saha Aupa abah aya deui aya abah tong bari ceurik atuh era saha Aljena abah keprok atuh Aljena aya deui teh aya abah ieu mah pinter kelas 4B mimitina teh tina R tungtungna I cik saha cik mimitina R tungtungna D tungtungna I sacik Udin sanes monya mimitina R tungtungna I Udin sanes abah ieu mah Radisti abah keprok Radisti aya deui aya abah kelas 5 abah
Saha? Kanaya Abah. Hidup kanaya. Saha deui nu pinter teh? Aya Abah, Ruby Abah. Pinter Ruby teh. Pinter Abah, bagus mah. Aya SD Cipeuneuy. SD Cipeuneuy hebat. SD Cipeuneuy anu Islami. SD Cipeuneuy guruna anu saroleh. SD Cipeuneuy muridna anu palinter. Hidup Cipeuneuy. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ankabut. Oh panjang teuing. Al-Ikhlas itu. Panjang teuing. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, sia teh bakal jeung taun. Pedah tingali goreng patut kuring. Sanes eta ruruk eta rarasaan Mang Cepot asa panggoreng patut na hirup tapi aya nu goreng leuwih goreng patut dupi salira teh umat Islam nah teh Islam Abah mah oh Islam ari rukun iman aya sabariji rukun iman mah aya genep bener tapi euy naon hiji-hijina hiji si sok sebutkeun hiji iman ka Allah dua iman ka mitoha poho dua iman ka malaikat tilu iman kana rasul opat iman kana kitab lima iman tukang cukur eta mah jang iman geus diganti anger teh baheula ge lima mah iman kana poe akhir aya nu kagenep naon nu kagenep mah iman kana takdir kodok jeung kodar nah tuh bertanyakeun ari bisa mah maneh teh heueuh euy alah ulu tuh mau budak dimohek iya mohek teh mohek mongkleng Naon? wis polontong euy lain digoreng patut kitu eta budak Naon? Hayang gelucok. Sok sia. Dibaledog ku lato-lato. naon euy mana lato-latona Kedek nganjuk heula ka warung. sopanan atuh geura sok sopanan hirup mah mun hayang dihargaan ku batur hargaan batur Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. hei nu kasep Hei nu ganteng. Ganteng gangguan telinga ketos. mentok disingkat atuh bade kenalan ta'aruf bios Mangga what is your name dengarti nem-nem aing mah. wah cilaka euy nya saha nami hidup Nami abdi amung sia di puasaan. moal mah dipuasaan keuna naon puasaan maneh Nami abdi mah anu ti indung anu ti bapa. Anu panjang anu ponokna. anu ponokna we meh tereh Nya anu ponokna teh anu ti indung anu ti bapa. anu ti indung Oh anu ti indung. Indungna teh indung tere, indung tegas. indung tereh Indung tere teh anu urang Marga Asih, anu urang Banyaran. anu urang Marga Asih nah Marga Asih deui nya Oh, anu urang Banyaran we nya. urang Banyaran
Nu urang Banjaran teh anu indung tere abdi teh anu jangkung anu penek. Anu jangkung sok bejakeun ih ulah ngacirikeun teuing abah tukang kawin era ku bapak kepala sekolah. Oh iya kalau kakawin ulu bapakna kawin wae paingan budakna teu kag didik itu buukna mohek mongkleng Poek tamalin mohek. itu hampura anu urang Banjar anu jangkung Anu jangkung teh anu pagawe pentai, anu pagawe kukje. Oh nya, pagawe kukje teh anu jadi satpam anu bagian jahit. masih ngumaneh Oh nya, nami abdi mah mimitina teh de tungtungna i. De tungtungna i. Sasa? Da. Dini. Eta mah nami awewe atuh. Dudung. Dudi. Tah, Benernya salah. Doni. Salah. Ani. Eta mah dulungan. Mimitina de tungtungna i. Subiati. Eta mah Bu Hajah, dulur dalang. Tah. Dewi. Tah, mun tadi. Bener. Salah pisan. Ongkoh tah. Taluk. Ngomong tadi taluk itu. Nih, saya teuing belet. Tuh sakola mun mah. Nah, kakenyarekan atuh. Mimitina de tungtungna i. Iya, mimitina de tungtungna i. Nya eta. Menunggu ya. Mimitina de tungtungna i. Nya eta. Entuy. Poingan hese. Mimitina de tungtungna i nya eta entuy. Kabayang menjadi presiden ya budak. Menurut presiden entuy atau menjadi jenderal entuy mengatakan ia menjadi ustad pangersa ajengan entuy. Aduh alus ngaranna pasti bapakna ya. Da ari ngaran anak mah kumakolot. Mode bapana Abbas, indungna Kokom jadi Basko. Bapana Usen, indungna Enok jadi Senok. Gitu. Pasti bisa. Ya bapana ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, uluk salam wae sakitu Gusti tadi teh. Ih, walar we atuh. Apaan eta teh kitu urang teh di mana Pak Amprok teh kedah ngucapkeun salam paida laki tahu pasalim alaihi di mana urang papanggih teh pan kudu ngucapkeun salam teh jeung dulur mah deuk dakwah ieu teh asanes abdi mah bade dakwah bade naros dupi nami salira saha ngaran abah mah Alek. Nah ari bapak Alek ari anak entuy pasti indungna ya indungna ciga nama dupi indung budak eta urang mana heula urang Kamasad saha namina Sabrina bapak Alek indung Sabrina anak entuy pasti ya akina ya dupi Rama Salira aki murang kali eta nu diakon saha Johnson. Dulu beki jauh. Johnson, Aki Johnson, Bapak Alek, Indung Sabrina, anak. Cuy. Ah nah, kumaha abah we. Sakolakeun budak teh bah. Geuningan kasauran Ali oge bah. Alimu auladakum holikuli jamani kuiri jamanikum. Deuk dakwah deui wae. Ih aya abah pan bajidor. Balad ngaji jeung ngabodor.
naon teh Sundana teh alimu auladakum hulikuli jamani guiri jamanikum ajar didik anak anjeun teh sabab diciptakeun anak anjeun teh keur zaman manehna nu bakal datang lain ke zaman abah. Zaman abah mah ayeuna HP naon Android buat ting ke mah jebeng it badan di jebengan teh ke HP teh hariru nya atawa rebeh it atawa dicarekan it ayeuna Android ganti zaman panan urang teh yo jadak abah teh tah yang diajar ngaji tah diajar ngaji hei entuy naon pepelocot bisa ngaji ente ya bisa ada orang Islam Islam cing sok lamun bisa ngaji kedek diberi duit asik dek disawer deui sok dangukeun tah ku Kang Cepot cing sok a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bener terus Bismillahirrahmanirrahim. Kayung yun lajeng kasep lajeng Alif tangwin jabaran, alif tangwin JRIN, alif tangwin PSUN. Anturkeun bleguk. Salah bleguk. Ieu ngajina di mana ieu? Abah. Nah, cenah ceuk si Mang Cepot mah lain anturkeun. Salah. Yeuh dengekeun alif tangwin jabaran, alif tangwin JRIN, alif tangwin PSUN, an in un. Abah nah cenah an in un. Wah, nah didenget teuingkeun bae bega golongan meureujeung abah. Paribasa beda golongan. Golongan kenur, golongan kabel. Sarua Islam ieu sarua syahadat nama beda golongan, beda ormas, beda partai. Iya tong diajarkeun ka barudak ieu nu kitu mah. Nu penting mah sarua syahadatna we. Mun syahadatna sarua teh eta dulur urang. Udah mamagahan ka abah sanes mamagahan. Sok tuluykeun ngaji. Nya sok atuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Montong ta'ud wae atuh. Sok-sok we. B Jabar ba, B JRB, B Facebook. Jadi ban bitu. geus salah di wae. Yeuh dengekeun B jabar ba atawa patah ba, B kasroh bi, B domah bu, ba bi bu. Abah, Naon nah cenah salah deui wae abah. Nah naon cenah ceuk si Cepot. Babi bu abah nu bener mah. Nah didenget teuingkeun bae meureun beda masjid jeung abah. Wah, aituna bakal beda mukena ieu mah. Meungeus nya. Sok. Meungeus kan. Ampun. Ya. Cak itu adik-adik ya, batak ngaos sing leres diajar ya, urang teh da bakal maut teh urang teh bakal ka akhirat. Cingcung saha nu hoyong maut? Ulu cungacung. Cingcung saha nu hoyong maut? Henteu. Alah, keproknya Mang Cepot pada ngalagu. Pileleyan sepunyere pegat simpai. Pileleyan sepunyere pegat simpai. SD Cipeuneuy nu hebat. Hapunten kasadayana ibu-ibu orang tua bapak guru abdi hapunten sapunyere pegat simpai paturai patepang deui Mang Cepot bade pamitan hapunten wilujeng kantun keprok
Apaan aya perbasa pribahasa ya kasawah rek ngala cacing Ibu Subiati dijual mah Bu Ani Bu Hajah Bager anu binangkit kakelontongan nu dakwah mun lila teuing bikin perut keroncongan hayang tuang oyong neda eta ge mun disuguhan aja ampun alhamdulillahnya tak kitu ta pan sok aya peribahasa deui geuning ya saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan gunung guntur eta gunung guntur Cikuray gunung Karembi amit mundur amit mungkur paturai patepang deui keprok heula buah dukuh buah peteuy tunuh euy sakit nu kapiatur bobor sapanon carang sapakan hapunten anu kasuhun nuhun ka Ibu Hajah Subiati nuhun oge kasadaina anu sami-sami hadir lepatna tina kakeliruan pribados sareng si eta atuh panginten leresna tina aturan Allah sareng Rasulna pileuleyan jejer usap paturai ngarenyet deui Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. SD Cipeuneuy barudak anu kasep nu gareulis jung geura lumaku bral geura miang geura sorang nyata alam pendidikan anu pinuh ku kasumangetan sing jadi maung alias manusia unggulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.